Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu anyar. Dina dangat ayeuna simkuring bade ngadongengkeun dina judul Lelewe. Bandung karasa tiris peuting ayeuna teu saperti biasana, teu saperti bulan-bulan sasancana. Bandung ayeuna karasa tiris pisan. Komeplet sisintis eueuh anu ngalampreng sanajan ieu arek jam 8 detik keneh ketinggalin teh jama-jama anu biasa sakeluar eueuh anu daek keluar. Ucapkeun harita lima sintis gigitaran bade nyanyian ai bapana aya keur di kamar mirip desa kene jam 8 acan beres biasa beres ngawirit tabuh 10 paling lambat tabuh 11 indungna agar mepok-mepok dina sintis adinantis ngaranna Nyati masih genep tahun kene tis ngagong jadi gitar bayi nyanyi sanajan males kene oge sorana manehna melatih kagong bisa main musik waktos khususnya lele jam geus munggukeun tabuh 10:11 Intis masih kene gitaran bari nyanyi gabung sudah bapak pantau di kamar tentunya nyamper ke kantis hari ini lepas sarung des balik ke bapak rokok warung des bajeng sekalian pang balik ke sabun terus sabun mandi siang sabun bapak desa nuker gitar langsung urun sawa banjena masieun kan jadi beban teh sabun naon Pak eta we bang belekeun bapak sabun nuho
jeung rokok sekalian. Bagaimana ternyata ngajar cok. Oh nah tuh duitnya Da mentau eka indung maneh. Da bapak duit kan tamplok ka indung maneh. nya tuh Geus terus lagi gitarana lah. Tuh sabar geun maneh. Sampun wis sikap buruk penting ka warung tarutup geura. nya tuh Intis langsung nyawarkan ka indungna di kamar. Ari nongol sirahna ka kamar kan jadi Eta si bapak cenah yang beli sabun mandi yang rokok jatuh setengah. kela naon ya Eta mah bapak yang sabun penuh yang rokok jatuh setengah. hanya kela indung nantis nyakat loket anu di simpan di kantongna. Loket dibuka diasongkeun duit 10.000. Nah cuma ieu mah kurang 10.000 mah. Eta sabun teh 4.000, rokok setengah 8.000, jatuh teh sisa 13.000. Naon kadang teh kurang duitna ya tuh ya 2.000 deui. Tanya jangan ini bisa jajan. Yang indung nantis ngasongkeun duit 5.000. Geus kitu mah nantis lagi di kalau pantau. Nu kepantau tuluy kaluar. Tis kaluar. Di teras. Sareng geus kaluar di teras. Kerasa basuh kana sirah. Duh. Lagi ya. Hujan ya. Genang mah. Ada. Kuat ya. Ada lompat mah. Bari semua lompat tis ka warung. Tis ka warung. Pajong San Jackson. Kawan ada Pajong San Jackson. Kita agar nutupan warung beres. Nutupan. Balik naon tis. Ya Pak. Masarnya rokok. Yang sabun opo. Apa naon. Eta rokok jatuh setengah. Sareng sabun opo. Jadi Benar. Kata sabun opo bakku. Jatuh napat. Dapat tuh jadi 12. ya mohon. Ya aja kenapa? Sangko ini diasongkeun duit. Wah, James Jackson. Sekitu diasongkeun Bapak Jackson. Rokok jeung sabun nantis. Geus kitu mah. Nanti ngaleos lagi di warung. Balik kayak. Seperti biasa
tis tengah lewat dengan biasa soan di porta dan ojo kopi cina nanti sudah datang morele kayak mah kosong ditinggalkan wis 14 tahun bogana kata tis gampang laun balik ngageren terus dina hatena iya teh setiris sekali baca celak juga terik bakal jadi hujan teh kayak gitu gang tutupan anggus we dia lah dia mah mana nah balik ka imah semua deui kenyang deui nyogetan tis lompang didikan pasar dekat pas geus nape ka imah pas sama tinggalkan 14 tahun titis ngarandep sebab ngedengen lele saya cucuk tis ada rumah tapi itu bisa main apa nasangan sisi jelema sisi lain tis coba fokus ke dadanguan lalu bisa sih kering itu kan ceritanya ada dia oh itu badai nah bunuh badai ini tanya mana ya tadi itu gitu tis tuh lalak lili raja bela lalak lili kalah genteng jadi anggap teman tis wanita nyamper asup kaimu sosok tis jadi buka sama janjian oge dia buka pagarna so tis kajero ke teras rumah kosong masih gitu balik ada hati deg-degan tuan tis coba ngelik alah jendela kudu alemena tis nyoba ngelikkan barang di tembok itu ayah wewe majan tang digeroi mah kosong eta panona hampir colok sabelah keketihan pengenah rusak hancur semua baru cawi
suci. Barang kitu entis teu bisa gerak. Entis teu bisa gerak. Curiga tanya berker. Nyamperkeun ari kawas acong geuleum beun kana jendela litis angker teu bisa gerak. Bisa ngomong, baru bisa ngomong gitu. Tiara jero imah si kuntet betina ujeun kecelak titina beungeuna. Segitu di sekapayan dia rasa tayu kosong kurang di apa dia bongalau kocapkeun isukna ditis lilir itina pingsan di tengah imah kolot pada narario ku warga segeran sarak gitu. Tis ditanya ke bapak, Tis, siap naon, pakai jam sare di mah kosong eta, terasna, untuk si kemet manggihan mane, tata subuh, kumanehna dibawa mane langsung ka ieu ka imah. Kunaon maneh teh bisa ada di ditu. Itu istri bisa langsung menjawab manehna masih kene harus kejadian tadi putih. Sampai 5 menit itu sekarang bisa menjawab para abad itu nyari takut. Iya manehna manggihan kunti jero imah kosong eta betul para warga nadang keun haritaan sintis gitu pokok panang ngomong deui saberes sintis ngajelaskeun ya jang maneh kudu ningkatkeun kaimanan ka Gusti Maha Suci supaya bisa ngabentengan diri tinu kahari teu patut ya dari elik ku bapaknya kumaha hidup teh maneh kurang kana ibadah anggur main nama maneh mimiti ayeuna tobat muntang ka Gusti Maha Suci mental digedekeun kaimanan
supaya maneh bisa kuat melawan coba. Itu semade dan itu aku bisa hukuman dan larung masak selai jauh agama. Itu pemirsa dongeng sesibuk kuring oleh jadi anak ayeuna jadi orang tengah bisa nyokotik mana yen ulah jauh dina agama kudu tetep pancet nyaka keimanan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita kapi hatur dongeng sesibuk kuring ayeuna. Insyaallah ke orang pangdang deui dina hancah anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.